Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban ihram. Kewajiban ihram teh aya 2. Hiji ihram ti miqat. Mana nyaeta di Jeddah pikeun pendatang anu langsung ka Mekah. Jadi pendatang atau pengunjung anu datang ka Mekah langsung ihramna teh di Jeddah. Niatna ihram teh naonana? Niatna ngalaksanakeun niat haji. Nah di mana? Di Jeddah. Pikeun saha? Anu datangna langsung ka Mekah. Nu kadua miqatna teh ihram teh di Bir Ali. Ngaran tempat we mah. Bir Ali teh pikeun saha? Pikeun pendatang anu ka Madinah heula. Jadi anu datang ka Mekah di Jeddah ihramna teh wajibna teh nya anu datang ka Madinah heula di Bir Ali. Terus aya deui miqatna teh di Tan'im atawa Ja'ronah atawa Hudaybiyah. Pikeun saha? Pikeun anu aya di Mekah, pikeun anu cicing di Mekah eta mah, lain pengunjung. Jadi pikeun anu cicing di Mekah mah ihramna teh di mana? Di Tan'im atawa Ja'ronah atawa Hudaybiyah. Eta kewajiban ihram nu kahiji. Nyaeta ihram teh kudu di miqat. Miqatna entos namanya disebutkeun. Nu kadua kewajiban ihram teh nyaeta ngajauhan paharaman ihram. Engke bakal aya dijelaskeun di payun naon wae paharaman ihram. Tah eta kudu dijauhan. Tos beresnya kewajiban ihram teh aya 2. Hiji ihram ti miqat, 2 ngajauhan paharaman ihram. Ayeuna bade ngajelaskeun pasunatan ihram. Tadi mah wajib, kewajiban ihram, ayeuna mah pasunatan ihram. Naon wae pasunatan ihram? Hiji adus. Mandi adus teh, mandi besar kalayan niatna nawaitul gusla lil ihrami sunnatal lillahi ta'ala. Yang artinya niat abdi adus pikeun ihram sunat karena Allah. Di pasunatan ihram teh nomor kahijina ngalaksanakeun heula adus. Nu kadua make seseungitan dina badan. Geus adus teh geus mandi besar, badan teh maon make seseungitan. Lain dina badan berarti disemprotkeun kana badan. Nu katilu pasunatan ihram teh make pacar pikeun awewe anu sok na kuku. Pacarna teh aya hena bahasa Arabna teh hana. Eta teh tembus cai kana naon? Kana handapeun warna pacar. Jadi tembus cai kana kuku. Lamun ngahalangan tepina cai kana kuku mah ulah eta mah da malsah wudu. Nomor kaopat pasunatan adus teh make samping jeung solendang anu badag pikeun lalaki. Sing badag samping jeung solendangna pikeun lalaki. Nu kalima pasunatan ihram teh salat sunat ihram. Niatna usolli sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Salat sunat ihram 2 rakaat. Nomor kagenep pasunatan ihram teh maca talbiyah salila keur ihram. Salila keur ihram teh maca talbiyah we. Terang talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Eta katalar teu?